Sampurasun barudak dulu-dulu orang sadayana orang Sunda dimanapun maneh ayeuna berada. Ayeuna orang di dieu bakal ngajelaskeun tentang kumaha aturan-aturan anu aya dina Sunda nya. Ari Sunda mah beda jeung bahasa Indonesia nya. Lamun bahasa Indonesia mah makan nya geus we artina teh makannya dahar. Tapi di Sunda mah makan teh aya sabaraha hiji. Aya jang budak leutik, aya jang sapantareun, aya oge jang saluhureun. Nyata contohna makan. Ari jang ka budak leutik masuk mam heula. Tapi jang ari ka sapantareun sok barudak dahar heula. Tah kitu bedanya. Jeung beda di anu jang ka saluhureun. Meureun contohna ka pun indung maneh nya. Mah sok tuang heula gitu. Tapi lamun urang ka kolot urang nuju naon abdi nuju neda mah. Nah, kitu bedanya geus puguh beda artina teh. Model aya kata-kata nu jatohnya di Sunda mah jatoh teh loba artina Lur. Artina teh bisa tikusruk. Eta teh artina teh mun di Indonesia kan teh jatoh keneh. Terus ti sereule artina teh jatoh keneh. Ti gubrag jatoh keneh artina teh. Ayeuna naon deui? Ti jalikeun. Oh ti jalikeun beda artina kasalewat. Dan ti jalikeun naon atuh ti sereule ti suntrung keukeuh jatuh keneh artina teh. Tah ayeuna urang bakal ngajelaskeun tentang arti-arti artinya bahasa lemesna, bahasa kasarna dina bahasa Sunda. Anu kahiji bahasa Indonesia teh saya. Saya teh aya dua rupa, aya nu kasar jeung anu lemes. Lamun kasarna nyaeta saya teh aing. Eta teh kasar Lur. Bisi marane can apal tah eta teh kasar. Terus ayeuna anu lemesna abdi, eta teh lemes. Jadi lamun misalkan anu kasar mah mun keur ambek biasana si aing mah dipake teh aing ngaboga ieu oge naon atuh tah eta lamun keur ambek biasana orang Sunda ngaluarkeun kata-kata anu kasar. Tapi lamun jeung sabaya biasana orang Sunda ngomongna urang paling lamun jeung sapanteun urang mah kan boga duit daun kan sakieu atuh kumaha nya. Nah eta biasana ngomong jeung sapantaran, jeung babaturan nah contohnya. Terus lamun abdi mah biasana dipake kanu jang karek kenal, tah nu karek wawuh nya. Jeung ka saluhureun tah eta makena teh abdi misalkan batur aya nanya nu karek wawuh ye nanya ka maneh nya. Yang mulih ti mana tah. Mulih ti mana artina teh? Yang atau kalau bahasa Indonesianya bang habis dari mana? Nah, dijawab abdi mulih ti pengker. Nah, itu jawab teh. Ayeuna nu kadua kamu berarti nu bahasa kasarna teh sia nya. Sia teh dipake sarua jeung tadi kawas aku nya bahasa kasarna aing. Ari sia nya sarua lamun keur ambekan tah biasana orang Sunda ngomongna ku bahasa sia. Ari sia hirup teh si dibejaan pisan teh ngan hirup teh tah. Biasana kitu nya. Terus ayeuna lamun bahasa lemesna teh anjeun tah. Anjeun salira tah nya. Eta bahasa lemesna keneh. Biasanya pakainya kitu ka anu karek wau jeung anu kasaluhureun tah eta biasana pakena abdi salira. Terus ayeuna anu bahasa sedengna lah. Maneh tah eta biasana maneh dipake ka sapantaran ya. Eta dia ngomongkeun tentang aku dan kamu ya. Ayeuna tentang arah. Arah teh aya opat nya. Anu utamana utara, selatan, barat, timur. Ari utara mah nya di bahasa Sunda teh nyaeta artina kaler. Tos di mana? Tos di kaler. Terus kulon, barat. Barat teh bahasa Sundana nyaeta kulon. Matak aya ujung kulon nih. Eta teh ujung barat. Kulantaran aya di pang kulon-kulonna jadi ujung kulon. Terus ayeuna timur. Timur teh bahasa Sundana nyaeta wetan. Terus selatan aya di pantai selatan. Teh selatan teh artina kidul. Matak aya ning Nyi Roro
kidul lain Nyi Roro selatan kusabab ayana eta Nyi Roro kidul teh di tanah Sunda nyata di Sukabumi nya. Terus ayeuna orang jeung contoh kalimatnya aku mau makan eta bahasa Sunda. Ini lamun di bahasa Sunda karena bahasa kasarna aing yang dahar euy. Aing hayang dahar eta bahasa kasarnya misalkan orang mana wae anu datang ka Sunda anu daerahna lemes nya gitu bahasa Cianjur, Sukabumi, Bandung, Tasik eta kasarna tanah Sunda anu ngomongna teh lemes gitu. Eta lamun urang ngomong aing yang dahar euy kasar pisan Lur. Lamun anu leres mah nya anu bener. Bahasana teh kieu aduh abdi yang emam atau anak aduh abdi yang tuang teh lamun kasar urang tanya lamun ka ieu mane aduh mah abdi teh yang tuang beda jeung lamun ka babaturan aduh ka babaturan mah kieu we nya ngobrolna jadi supaya teu formal teh teu kaku gitu jadi mempererat tali silaturahmi nah jadi ngomongna teh kieu we aduh urang yang dahar euy lapar kitu nya. Terus ayeuna naon deui nya contohna teh ayeuna misalkan maneh geus di kota Lur. Mulai ti mana jang? Kan biasana mun di Sunda mah kota teh supaya belajar handapnya. Mulai ti wetan, mulai ti handap. Oh, bener jadi Lur. Di Sunda teh nyaeta aya luhur, aya handap nya. Gitu. Luhur teh nyaeta di atas, mun handap teh di bawah. Sakitu wae Lur nya video ti urang lamun maneh resep kana video ieu tinggalkeun komentar di dieu sok kritik jeung sarana jeung video ieu. Terus lamun resep tah pencet tombol subscribe di dieu. Ayeuna lamun maneh manfaat video ieu sok sharekeun ka baturan maneh anu lain orang Sunda anu hayang belajar bahasa Sunda sok di-sharekeun nya. Ayeuna lamun misalkan video ieu kurang manfaatnya ulah di-dislike teuing lah cukup we nonton nya lamun terus